A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sidrawar lain lalagaan, jawara teh lain lalagaan, jawara-jawaraan lain. Sebab Sayyidina Umar maka pancek Kangjeng Nabi seserihan Kangjeng senyum. Naon tuan senyum? Setan sieun ka maneh. Ampun. Eta teh kira-kira. Cenah Tuhan mah lamun maneh jalan dieu kebenaran aya setan ngilim. Sayyidina Umar ge senyum bae. Tuhan besok mah kusieun-sieunna setan. Atuh kapan si eta mah ditutur-tutur. Udah ke mana ya? Dijaga di dia. Dijaga. Mana di purantengan? Hayo. Anak incu milu kabeh di pundak. Sayyidina Umar datang ke sorban. Tinggalin di tangkal kurma. Setan tuan ieu. Begitu dekat dia, perabat kan itu. Ditanya ku babaturan setan, ya sorban Sayyidina Umar cekan. Sorban lah dipakai kasihan ku setan. Ya Allah, eta lain lalagaan jelema. Lain lalagaan atupannya mah lamun keur ngobrolkeun Yahudi, ngobrolkeun kafir, bahasa Sayyidina Umar dina Bukhari. Dakni ya Rasulullah. Serahkeun ka kula ya Rasulullah. Pokona ku kula geus beheungna dipenggal kos kitu mah. Asal ngobrol Yahudi we dakni ya Rasul. Serahkeun ka Umar. Unggal-unggal aya sabaraha dakni dina Bukhari. Asal kenyaritakeun musuh Allah, musuh Kangjeng Rasulullah, langsung dakni. Ka dieu ka abdi ke kos kitu mah. Nyingkir tuan nyingkir. Kayak heula Umar ulah main dakni bae. Kangjeng Nabi. Eta kunaon ku harenges-harengesna. Mentek Al-Faruq. Umar Al-Faruq salah satu imah urang besisieun kadatangan ku teluh, pan teluh teh setan di bawah setan. Bisi kadatieun kadatangan ku jurig, deundeun di unggal lawang. Umar Al-Faruq. Setan, aya merek eta sieun aing. Umpat setan. Ngumpat misalnya di imah Haji Pendita, aya ieu teh merekan Umar Al-Faruq moal wani. Begitu aja pengen keluar, aing sieun ge ka itu ka sia mah di. Ulah keluar kuduna. Tetap diintip setan mah kan hebat. Aing sieun ge ka itu cekeun. Tapi keluar awas ya ku aing. Geus diancam bae ku nya. Kaistimewaan Sayyidina Umar emang naon? Ketika Kangjeng Nabi nyaritakeun tentang alam kubur, si Kangjeng ke urang maot, setelah maot urang dikubur ngaranna alam barzah. Didinya bakal aya dua malaikat munkar nakir bakal nanya. Poremna keberadaan sangat sieun menakutkan. Sayyidina Umar ngacung. Naon Umar? Pikiran urang, pikiran ieu lain. Cak Sayyidina Umar ka Kangjeng, iya pikiran ieu. Lamun pikiran ieu kok dek dilawan ka malaikat. Mane mah macem-macem bae. Lamun masih kana pikiran anu ieu tetep kula mah dilawan bae. Beres. Ngaleos Kangjeng Nabi. Diuneg-uneg Sidina Ali. Coba yang nyamun maut bener teu ngalawan. Bener ente, tekan hebat sahabat bakar itu. Mautlah Kangjeng Nabi, mautlah Sayyidina Abu Bakar. Nah, ketika maut Sayyidina Umar sesuai jeung wasiat, kuburlah didinya di pinggir Sayyidina Abu Bakar, ya Kangjeng, ya Sayyidina Abu Bakar Siddiq, jadi Sayyidina Umar. Tak orang adab-adabanana mun zarah teh ngan teu bisa kuari mah. Miti maju mundur ke belah dia ke mundur deui antara kitu makomna set
Kangjeng Sina Umar Babakar di Sina Umar kududa orang mundur ada mundur di narian kuari lamun mundur kata kol malah askar orang bisa liwat geus alhamdulillah geus kajen. Nah Sina Umar maot kuburkeun nu mimpin Sidina Ali beres Sidina Ali nyarita setik bahwa ialah Umar Al-Faruq anu memisahkan hak jeung batil nu terkenal dengan kejawaraanana saha anu teu sieun cek Sidina Ali ka Sidina Umar musuh-musuh Allah termasuk setan disijatakeun ku Kangjeng Rasulullah sieun maka saat ieu nya geus aya di alam barzakh doakeun ku Sidina Ali beres ngadoa bubar kabeh Sidina Ali ge mundur begitu mundur menang 40 lengkah kadinya deui ngadenge atuh urang mah sanajan ngadengekeun ge moal kadenge atuh Sidina Ali mah kan masyaallah bisa dibukakeun hijab kan suara Sidina Umar bisa kadenge langsung tiup di Sidina Ali kieu bener kadenge begitu ditanya ku malaikat man rabbuka cik Sidina Umar teh pangeran aing Allah ai pangeran maneh Sidina Ali di luhur seserian cek Sidina Ali bener ya Masya Allah kari cek malaikat teh atuh pangeran aing Allah sarua sesama pangeran Allah kok make rupa nu ieu cici wae tah malaikat diteruskan wa man nabiuka cek malaikat iya digigir tah nabi tah digigir aing ngarendeng jeung tah cak nu saurang deui emang ieu saha ieu Umar atuh kunaon ditanya atuh aing jauh Umar mah moal ditanya cek nya jawara tah mah atuh beuteung ngalaleos kae kada ulah ngaleos robah banget ulah make banget anu nyingseunan mukminin kafir Yahudi Nasrani silakan make banget nu mana bae ge tapi mukminin ulah make banget euy awas ya mun make banget tu ieu deui awas wae malaikat lapor ka Gusti Allah Gusti kuara ieu mah jelema cak Gusti turunkeun banget sia rupana beres Sayyidina Ali seserian kapangi kan baca seserian Ali kunaon maneh mata daku kunaon make seserian aduh nyata cek teh anu baheula waktu dihareupeun Kangjeng Rasul cek dek dilawan ku kula ternyata kabeneran bener ditanya sakumaha tadi tah kajawaraan Sidina Umar lain keur hirup bae geus maot masih keneh nyana nulungan mukminin sejak etalah turun seetik wajah Munkar Nakir tepati sieun jasa tepati serem jasa rada bahkan dititahkan ku Sidina Umar bagi jelema-jelema nu ditanya wali Allah kekasih Allah ulama-ulama sholihin awas kudu make senyum seetik Sidina Umar mah jasa dah, banteng ayeuna malaikatnya lamun nanya wali teu keras. Bab ingat ancaman Sidina awas ya kowe. Sidina Umar maka malaikat diancam. Teu kira-kira tah. Nah iyalah urang cinta ka Kangjeng Nabi, cinta ka Sidina Abu Bakar Siddiq, cinta ka Sidina Umar, cinta ka Sidina Utsman, cinta ka Sidina Ali. Lantaran eta khulafaur rasyidin nu opat lain sambarangan jelema dua anu jawara hiji Sidina Umar dua Sidina Ali piawai Sidina Utsman ahli zuhud kemudian kitu Sidina Abu Bakar Siddiq hartawan anu mengorbankan hartana di samping piawai mun maca Quran ceurik hartana neuk sabaraha bae ge jang syiar agama Allah sebabnya na pedagang dikersakeun ku Gusti Allah
naon bae nu geus aya di leungeunnya na laku bae. Urang mapan ngemblok we dagang ya. Ngitung deui, Deres teu buruk mah nu buruk mah pan hese. Dagang nu buruk lamun geus 2-3 poe teu laku atuh geus muter di dieu. Muter. Sayyidina Abu Bakar Siddiq mah asal geus aya di leungeunnya dikersakeun ku Gusti Allah laku bae jeung untung bae, maka selama hidup Sayyidina Abu Bakar Siddiq berjuang perang di samping eta ketegasan anu luar biasa hartana dipake ngabangun agama Allah. Ribuan onta ketika perang, ribuan onta pakai meuli abid di merdekakeun dan lain-lain sebagainya. Masya Allah, ialah Sayyidina Umar kaistimewaanana mandak nyana berbagai pertimbangan ulah 40 80 sebab baheula di zaman Kangjeng 40 cuman aya ta'zir piceun hese keneh balik di zaman urang cek Sayyidina Umar komo ka hareupna dipicen ke mana jelema kuat tambah takziranana 40 jadi 80. Kuari lamun dilaksanakeun jelema nu mabok di takzir di 80 aman negara. Ayeuna urang ngadenge mabok geus puguh minuman tambah ku obat-obat. Baheula mah sakadar aya magadon nyeri ahib sakadar sakitu doang tapi kuari mah sabu-sabu ekstasi dan lain sebagainya bisa ditiru deh dijieun ngahaja urang Indonesia mah boro-boro niru obat kos kitu atuh igomah di Mekah bae ge ditiru ku urang Madura igomah ditiru eta kan aya tanda tanganan dan lain sebagainya bisaan urang Indonesia paspor bae ge kuat ka ditiru ijarago nipu urang Indonesia mah bararisan mau obat-obatan mah ya Allah asal keluar bae nu asli tungguan sababaraha poe bakal keluar nu ilegal nu palsu nah asal timbul obat nu asli timbul nu palsu selalu kitu bae di Indonesia mendak kuari geus hararese mana nu asli mana nu palsu aya kiai nu asli aya nu palsu sarua bae geus dimimiti obat minuman datang ka kiai nu asli jeung nu palsu teh aya di dunia urang keliru di dunia mah di akhirat mah moal di akhirat ku malaikat ditinggali sok memilu ka ditu kiai pan kula kiai lain ieu mah juri cek malaikat berbulu kucing ieu mah ya Allah ya Rabbi ialah cerita Sayyidina Umar maka dicatatlah dina fikih had jelema nu merdeka syaribul khamri adalah 80 cilidan abid 40 cilidan. Nah, eta teh Sayyidina Umar teh di mana eta menangna? Pertimbangan-pertimbangan cek Sayyidina Umar salat zuhur 4 rakaat. Ketika dijadikeun Jumat jadi 2, nu 2 deui adalah khutbah. Khutbah teh adalah bagian daripada salat nu 2 rakaat. Mentek teu beunang sambarangan khutbah eta mah ulah ngaco-ngaco sebab salat keneh. Hiji kudu boga wudu, 2 teu meunang ka kitu buka aurat, nomor katilu teu meunang ka pasil. Teu meunang ka pasil lantaran salat keneh. Mata ulah acak-acakan banyak khutbah sagala nyaritakeun kabeh. Khutbah nyaritakeun Agustus. Khutbah jarang nyari teu beres eta mah khutbah salat nu 2 rakaat teh jadi khutbah mentak geus teu bagus teh kudu ditarjamah eta mah salat pengertianana salat geus lamun ditarjamah meunang cek fikih narjamahkeun nu dibaca lain ader-aderan. Ieu kuarikan ader-aderan tungtung nama orang jadi hebat henteu ngadengekeun khutbah sugan tambah takwa aja henteu. Nah karena itu
geus bandingan bahasa Arab daripada besi ngarusak meundang diterjemahkeun narjamahkeun babacaan nu dibaca anu dibaca dengan sabaris ai ngacona mun teu di tek ku masyarakat trek terus bae terus eta bangke turun khutbah maning dirantai khutib kos kitu asupkeun ka sumur nah eta jadi pengertian adalah lain khutbah ceramah gaganti salat 2 rakaat mutatadina zuhur 4 jadi 2 deui jadi khutbah geus khutbahna teu meunang ngaco aya aturanna geus khutbahna ge kudu aya hamdalah kudu aya sholawat kudu aya Quran kudu aya wasiat kudu aya doa Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat doa eta teu sah salat kabeh dak perhatikeun aya aturanna ieu mah lain sa khutbah-khutbahna teu diuk teu sah sebab diangkat sarakaat geus dipisah 2 khutbah teh sarua jeung 2 rakaat diuk heula diuk karak nangtung deui mun neretet bajana diukan heuy ai sia goblok sia aing garusak salat aing sia eta lah mah khatibna kudu nu paham ulah tarjamah acak-acak ieu mah salat ndek khutbah mah nya ndek ceramah ketas Jumat atau meme Jumat ceramah sadakna nya da tekan budak ngebudak geus tah cenah nu ngadengekeun atuh karasa ku sia berarti sia teu dipake karasa ieu mah keur salat ieu mah ditah Allah tungtung nama pan kulantaran salat ieu kan anu ngadengekeunage teu meunang teu ngadengekeun idza sa'idal khatibu 'alal mimbar fala tatakallam wa may yatakallam fala faqad lagu wa man lagu fala jum'atalah deuk kumaha coba di mana khatib naik ke mimbar ulah ngomong awas urang lamun ngomong berarti lalagaan sia lain keur salat wa man lagu fala jum'atalah teu boga jumat sia teu sah atuh mah khatib barang lalagaan bila perlu main coklak di dieu atuh khatibna kudu dula-dula pan ieu kos ge berarti robah khutbahna atuh geus babarodo masyarakatna atuh khatibna kudu pinter ngarusak aing khatib khutbah aing ulah dipaksakeun berarti barodo geus atuh bere penerangan atuh ku khatib bere penerangan ulah datang ka ngarusak salat teh ieu salat Jumat rusak atuh kabeh di karubah diacak-acakan tah ieu keur sakalian nyaritakeun Sidina Umar ieu bulan ieu nu mantap 40 gaganti ta'zir nah ieu ge khutbah gaganti salat 2 rakaat jadi khutbah hendak teu bisa teu meunang teu buka wudu hati-hati jeung teu meunang lalagaan urang bae urang nu ngadengekeunna teu meunang nundutan nya salat nundutan ieu mah geus adzan Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar Allahu asyhadu an la ilaha illallah geus bare nangtungnya masih khusyuk jasa atuh nu digigireun ngantep deui hareup imam geus mulai Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim nya kakara kudang nya deuk nangtung isin deuk diuk bae pan nya ada salat kumaya aingnya cekira saya sih hade ya urang bae urang heula mimitian sing rapih jangan masjid nu rapih sebab ieu mah Jumat salat ieu mah lain lalagaan bisi aya khatib anu ngaco urang henteu bisa negor khatib pindah salat Jumatna pindah ye urang di dunia moal kebel dibawa acak-acakan ku khatib bloon ieu teu nyahuan bawa eta salat acak-acakan segala nyaritakeun ngaler ngidul ngetan kul tarjamah teh narjamahkeun nu dibaca lain haju acak-acakan hayu tarjamahkeun alhamdulillah hamdan katsiran alhamdulillah sia ngaco aing mah kagok aing ku suara sia aduh masya Allah nah tarjamahkeun
Terus ayat terjemahkeun, wasiat terjemahkeun. Aya diterjemahkeun mah beunana naon narjamahkeun usikum iya ya bitaqwallah. Kula wasiat ka kaula jeung ka mareh kabeh takwa ka Allah.